Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Para jamaah harus dihormat. Sinar mudah-mudahan berasa yang hadir di masjid, kita semua yang berada di sini berharap satu keyakinan dan kepercayaan berangkatnya dari rumah angkatan ibu kurang sadaya dari pertempatan dan tujuan pasti ikhtiar dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ikhtiar kurang sadaya dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah satunya yaitu alasan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu telah pamugi ibu kurang sadayana ngutami hadirna saudara haji nyebatkeun istilah farhad itu keun bae barhok hartosna setiap kali bubar pohok mah kantos kami anu nyebatkeun dia sakur-sakur anu pohok mah berarti pernah emut emutnya nanya ya berarti yakin setiap anu didongengkeun, setiap apa yang saya sampaikan, apa yang anu di luar dibahas ku abdi berarti pernah emut eta saya nu hariwang mah sababaraha menit dibahas bebeakan teu emut-emut. Jadi alhamdulillah can pernah pohon dan can pernah emut. Nya kitu mah sakur can pernah pohon mah berarti can pernah emut Bu. Harus tuh cing. Cing. Emot-emot tuh lalu cing. Arti itu maksudnya. Ya setiap anu poho berarti pernah ingat. Pangna nyebutkan poho teh berarti pernah ingat. Betulnya. Laras. Nyaras. Dak lamun teu poho mah, lamun teu poho-poho acan bisa jadi teu inget-inget acan. Terus sakur sabab ulah poho jeung hariwang nyingkahan ka poho kudu inget wae terus berarti aya istilah tiap jumaah ge disebutna teh mudawamah dawam rutin supaya nyingkahan ulah poho mau cek ibu nah jangan pas kuih di dia oge ngasupkeun senar geus poho keun bae da engke Jumaah haru bakal panggil deui masa dapikatnya jentong punah sarapan. Aduh dabu ada orang kampung orang Cikanjing jadi bahasa teh kieu. Ulah punah sarapan jangan putus asa ketika lupa atanapi hilap deui keun bae. Da eta mah da lain kahoyong urang. Da ku Allah ngalahkeun Rasul lagi diparentahna ge nyuprihna neanganana belajarna. Adapun jadi ingat, jadi pintar itu bonus dari Allah. Penilaianana sejauh mana kurang ikhtiar atanapi usahana, tarekahna, berusaha. Yang jadi penilaian seperti itu. Bahkan kalau dalam kitab Ta'lim tentang ilmu qaul juga menyatakan ketika kaki kanan sampean urang nu atuh ngalengkah bade lunsur bade dongkap ke tempat thalabul ilmi ka madrasah tempat ngaos lungsur rahmat Allah, lungsur rahmat di malaikat anu diparentah ku Allah pikeun saha? Pikeun jalma anu rek indit ngalengkah ka tempat nyuprih ilmu model ini tadi. Gitu. Angkatna tah eta menjadi pokok. Calik di dia tidak jadi masalah ketika pulang lupa tenan naon hilap deui jeung tong aya mah bada-bada aya kitu mah tenan naon masalahna punten ikhtiar urang ikhtiar teh
usaha urang satakar kebek ngahilangkeun supaya ulah poho berarti kudu dibinengan. Rata-rata model abdi tadi dah heubeul ka dieu sakali demi kahilap deui. Pernah ka dieu, pernah apa kusabab heubeul jadi we hilap deui. Tah model ibu kusabab henteu heubeul teu ngaji atanapi euy ngames di dieu ge teu dibahas deui di bumi pasti nu hareup poho deui. Asal ibu duit di pangawasan modal di dia we ka bumi aya carogena aya para putra sami dongengkeun deui tah didongengkeun ku kedah naon sampaikeun kasih bapak kasih panorang kaki sampaikeun di rumah pengajian teh kieu ngabahas teh A B C D naon sababna hiji supaya ulah hilap deui kadua ada manfaat yang tersendiri kade ulah hilap sehingga anu enteng padahal aya manfaat naon sababna ibu transfer ilmu ka barangkali urang ka caroge urang aya transfer ilmu hitung-hitung ngapalkeun eta bieu mah ngabahas tentang ieu nah bet diomongkeun kahiji mumpung ingat kadua mah aya transfer ilmu mudah-mudahan bermanfaat bari kamu kepala putra urang bisa jadi ketika ada aya anu dibahas ku ibu dari hasil pembahasan teu kalaksanakeun ku ibu teh tapi barangkali urang mampu ngalaksanakeun da kusabab didongengkeun ku urang teh itu ilmu yang bermanfaat jangan salah simpel eta teh mata kade euy gancang omongkeun bisi poho deui urang kaburu poho budak inget keneh da aya cariosan budak atanapi caroge itu emut keneh najan caroge ibu ngupingkeun hare-hare ge pasti sanajan cegan cuek tapi cepil nama jelas tuh karena omelan istri nama antara dilawan unggul gitu. Oke, satu itu yang kedua nu dibahas ku abdi ayeuna supados pakem sadayana tidak hanya silaturahmi tidak hanya talab ilmu hadir di seperti ini yang kedua adalah silaturahmi paling tidak ibu di dieu nempelkeun dua dampal panangan silaturahmi gacan tangtu di jalan Pasampangan mah ibu jeung ibu ieu ge tepang sesalaman di dieu mah pasti sesalaman pasti gitunya tepang sesalaman silaturahmi ketiga seliduakeun kenapa yang terutama sudah dipastikan yang hadir ketika saling memaafkan saling meminta maaf dan mendorong keberkahan Allah rahmat Allah turun hari ini kepada yang hadir di sini paling tidak seperti itu keberkahanana nu haladi di dieu jeung silih hampurana pepeuliheun di luar ngeureunana di bumi masing-masing silih omongkeun yang mungkin saja tidak menutup kemungkinan ibu jeung ibu di silih omongkeun di luar mah mungkin teu yang mungkin wae lah itu tong-tong diaku tidak mungkin wae diomongkeun tapi aku ngarepankeun bae dangke poe Jumaah balik deui panggih deui minta hampura deui eta manfaatna ngaji teh eta Bu ngabadinya manfaat ieu mah belak-belakan mungkin wae ku haji di antara ku haji di antawis ieu mungkin wae satu kangen anu ngomongkeun tapi teu hariwang da Jumaah bakal panggih minta hampura deui ai cek ibu atuh enteng kitu manggas minta hampura balik ngomongkeun deui ke panggih minta hampura deui bukan dalam artian ketika sering bertemu dalam satu majelis yang penuh pintu-pintu keberkahan Allah Subhanahu wa taala dibuka selebar-lebarnya seluas-luasnya kesempatan kita untuk berbuat baik paling tidak bersilaturahmi paling tidak saling mendoakan urusan tukang silih omongkeun teu bae da eta mah watak urang hese dirobah da sanajan apal hukumna gitu ya tapi paling tidak kita semua berbuat amal ibadah atau amal kebaikan bahkan punten ini anu ketah materi pokok terakhir tahun ieu mah materi abdi kieu untuk kesempurnaan amal semua orang amal urang karena hadirna urang di pangaosan itu bagian usaha untuk menyempurnakan amal urang karena bagaimanapun setiap amal urang eta teh kategori belum tentu sah tidak akan sah lamun teu dibarengan ku ilmu
kullu man bi ghairi ilmin a'malu kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latubbalu. Setiap orang, setiap jalmi, setiap ibu sadayana lamun dina amal ibadahna bi ghairi ilmin henteu dibarengan ku ilmuna. A'maluhu mangka amalu itu berarti jama sadayana amal urang mardudah latubbalu. Teu aya nilaina bahkan ditertolak teu diterima. Kenapa? Sabab amal ibadahna teu dibarengan ku ilmu. Salat teu make ilmu, da moal ditampi. Rata-rata kan urang amal ibadah kitu ilmu nempok. Kasarna urang kampung ilmu deuleu. Ilmu ningali batur ruku, oh kitu. Pernah tuh diajarkan ruku ku guruna, pernah tuh anu ngawurukan ruku, pernah tuh ngawurukan wudu ku carogena ibu. Ieu teh kudu kumaha ngumbahna nepi ka mana? Ketika takbiratul ihram lalaki jeung awewe kumaha bedana ruku lalaki jeung awewe beda teu? Pernah teh diraos ka dieu? Ah dah si mamah ge baheula kitu, nya kitu we berarti ilmu nempok. Rata-rata kali itu da abdi ge kadirieunakeun eta teh. Da diajarkan hatak ningali kolot gitu tuturkeun. Batur kitu, batur buyut, batur kitu tuturkeun gitu. Nah habet kitu ningali batur buyut. Bisa jadi habet ini ngaji, da batur ge ngaji. Batur kayak nyampe da mun teu disampur moal ini. Bisa jadi seperti itu. Semua terutama amal ibadah yang kita lakukan dilakukan kurang rata-rata punten sadayana bisa jadi ngalaksanakeun teh tinggal guyub. Nah guyub teh nya batur kitu nuturkeun kitu. Henteu didasaran ku ilmu bahaya. Karena Syekh Samarqandi menyatakan opat harupi. Opat perkara anu bisa nyalametkeun ilmu amal ibadah urang. Bisa sampurna, bisa salamet, gaduh nilai amal ibadah ibu lamun kurung opat rupa. Dan opat awal bahasa opat tentang nyupri ilmu enak ge. Amal ibadah ibu terek salat, saum, zakat, eta nabi ibu ge kumaha kan janten cara ge ngurus manteng ngawuru ngabimbing murang kali ge ku opat rupa jadi salamet hartina salamet teh boga nilai amal ibadah ibu lamun kurung ada 4 syarat bakal sampurna. Syarat pertama yang tanam ilmu. Li'anna amalu la yasihu illa bil ilmi, karena sesungguhnya amal ibadah urang teu moal sah ibu moal aya nilean illa bil ilmi angin kecuali dibarengan ku ilmu. Makana diparentah, makana urang panginten ibu ngeureuyeuh tiap bada Jumaah bada asar dinten Jumaah teh bahkan aya hari-hari sanesna. Maos Quran ge banyak dawankeun babarengan digaeng tapi mun istilahna teh digaeng. Teras aya buah haji tengah pisahan anu ngalareskeunana. Eta teh sambil belajar. Illa bil ilmi kecuali dengan ku ilmu bakal ngadorong boga nilai ibadah. Bisa salat nah begitu ku ilmu na. Apa? Fikih. Aya khususna ilmuna fikih ngaranna. Nyampak ku ilmuna, da abdi mah can nyampak ya. Saur ibu teh, ajengan da abdi ustaz can nyampak ilmuna tapi dikeureueuh we ayeuna teh ngaji wae. Tah itu tah untuk menyempurnakan amal urang. Model ibu punten ibu teh hadir ka pangaosan dinten Jumaah. Da ajengan kuninga yen numpri ilmu teh hukumna wajib. Tah ilmu eta teh fardu pikeun lalaki pikeun awewe matak ibu mah tokroh oge geus moyongkon ge ini teh ka pangajian ceuli geus rada saluang ge ini teh ka pangajian naon dah hayang nuntut ilmu eta ilmu kauningan kanyaho pangintennya pengetahuan henteu didasaran nah ibu haji angkat ka pangaosan da eta tatangga ngajar jadi ini lebar eta mah nah dalam teu ini mah era bisa diabsen bisi gitu dalam menuhun ngajak mah mal ini nah hari
khawatir seperti itu ku ilmu. Semua itu didasarkan dari ilmu. Satu syarat mutlak. Terus ya ilmu pengetahuan kanyaho kauningan aya di ibu lengkah kedua. Syarat yang kedua adalah niat. Ada niat mah musim pancen. Nah niat mah ini mana? Aya sebagian niat mah di hate. Innamal a'malu niat, karena seluruh amal ibu pagawean urang gumantung karena niat dikeretegeun dina hate urang sadaya. Tergantung dikeretegeun dina mana urang sadaya. Tiasa janten Bu punten dina lamai mah punten aya. Barangkali sebagian ada madhab Imam Syafi'i yang menyatakan ketika sholat sunnahkan dari awal menggunakan usolli, gitu kan ya, disunnahkan usolli fardhul asri senalaman didorong karena kita kenal niat niat, padahal yakin seyakin-yakinnya niat itu terada dalam hati. Kenapa didorong? Naon margina kedah dikedalkeun, naon margina kedah diucapkeun, minimal ngadorong hate. Ya, urang teh tong kamana meuni geus manceng kana tempat pangsujudan, ieu teh kedalkeun fardhu lillahi taala, ieu teh ngadorong supaya tong otak pikiran tong kamana meuni kumpulkeun hatena, hijikeun awak jeung awakna, pikiran jeung hatena ieu teh rek salat, ieu teh rek ngaji. Tah mun ibu ge angkatna ka pangawasan niatan dina mana ieu teh urang teh rek ngaji ngalaksanakeun parendahan Allah, kapusing ka lieur ka riweuh utang can kabayar bisa simpen heula lempengkeun ieu teh rek ngaji. Omisi kasusah aja sadaruka lempeng kenal ieu teh rek ngaji lempeng. Panginten ibu ge ti bumi bismillah tawakkaltu ala Allah jerut turun di bumi masing-masing, angkat ya, angkatkan kawasan lillahi ta'ala. Ieu teh parentah Allah diniatkeun lempeng niat aya dua, satu ilmu, yang kedua niat. Setelah niat aya nyampar kade dina fikih mah yang anu disebut niat teh muqtaronan bifi'lihi, bareng berbarengan sareng digawe bareng dengan mengerjakan. Karena begini, aya yang disebut niat, aya yang disebut ngajam. Pantas ngadangnya ngajam. Niat mah aduh, nah ibu tak can angkat ke pengawasan mah aduh, dan niat mah pasti sasi kamari ge tos niat, sanes niat eta mah. Tapi ngajam. Da anu niat mah geus niat tapi terjadi di jalan ka hewan ti imah mah geus ini teh niat teu nepi aya naon we gangguan mah niat mah bareng jeung prakna, bareng jeung prak ngalengkahna. Ibadah urang, amal ibadah urang rek amal ibadah naon wae dasarna kade niatna ti Allah. Punten, innamal a'malu binniyat asbabul wurudna ieu hadis sapalihna asbabul wurud upami Quran mah asbabul nuzul, upami hadis mah asbabul wurud. Salah sawiosna teh ieu teh buaran kisah nalika muhajirin, sahabat muhajirin sareng ansor anu hijrah ti Mekah ka Madinah teh seueur tujuanan anu ngari ka Kangjeng Rasul teh. Ada di Mekah maripu, muncul bahasa urang teh di Mekah mari sugan di Madinah mah. Di Mekah mah can kawin-kawin sugana di Madinah min ka Kangjeng Rasul mah aya jodoh di ditu. Niatna teh geus bareka era sahabat. Golongan sahabat punten. Kamu mun pantar urang zaman kiwani. Bisa wae biasa wae punten ibu rupi-rupi. Ti bumi masing-masing hadir ka pangawasan ieu niatna teh. Sanajan Nabi Abin pada nyepre ilmu cantang tun hate mah. Dina hate ibu sadaya gede. Mata patokan niat. Karena asbabul wurud tina innamal a'malu binniyat anu golongan hijrah ngiring ka Kangjeng Rasul para sahabat ti Mekah ka Madinah pangna hadis ieu lungsur teh rupi-rupi
aya anu sugan we di Mekah mari ku ekonomi nang ieu Kangjeng Rasul mah jadi maju ekonomi boga gawe cek kasar nama gaduh bojo gaduh istri nyari urang Madinah ku 11 12 Bu ceki abong cek urang Sunda mah pariuk maneh heukeum urang Madinah urang Ansor anu nulungan ge rupi-rupi tujuanna anu hayang kapuji teh anu hayang kapuji ku Kangjeng Rasul anu hayang ka alam anu hayang boga tujuan lain eta teh nalika zaman Kangjeng Rasul sareng para sahabat rupi-rupi kreteg hatena teh rupi-rupi paniatanna teh apalagi urang zaman ayeuna apalagi ibu apalagi abdi apalagi urang ayeuna bisa jadi ibu salami ieu urang salat teh karena mungkin wae ada keterpaksaan tersendiri bisa wae angkat ka pangaosan supados ka alam itu lain ngeuni getolnya ibu budak-budak urang teh panah irung teh beuka dari puji salat ge leko ngaos Quran ge leko da ngadengekeun eueuh mah deredeg we salat oge urang teh husuk katingalina sabana dah loba jelema loba anu ningalikeun keur sorangan mah cilencang we cilang-cileung bari gancang itu mah bisa wae kenapa da sabab urang ningali karena bisa jadi dalam niatnya beda bahkan punten ketika urang ngidamel kalepatan ngidamel dosa nyeun dosa sok aya kieu ada mah kesalahan bahwa barudak we nya barudak urang tong ngadongengkeun urangnya izin barudak urang nah bangor meni bangor kieu da eta da keur eueuh indungna da mah indungna mah kitu ditanya nah bet kitu mumpun si mamah eueuh dalam aya si mamah mah aya si bapak mah kitu kenapa takut kekhawatiran oleh orang pada eta barudak bisa jadi urang kitu Bu rek nyeun dosa teh culang-cileung naon sababna bisa nempuh padahal malaikat kenca patuh awas marukan ngeuleung meureunnya urang teh nyeun kasalahan dosa teh mumpung batur kade ulah kitu kade ulah cocorokot ieu gaya si anu sok cokot mumpung sasaha mungkin saja seperti itu karena apa dalam niat dalam hati mumpung ningali bisa jadi ketika amal ibadah berbuat baik pun niat itu dalam hati belum tentu seperti itu maka kalau mengumpulkan 10 orang kapungkur orang Sunda namun orang hidup yang salaman kader di rupa hiji kudu niatan sing hade sing lempeng paniatan urang ge niatna sih hadein amal karena bisa dan patokan nilai amal ibadah urang jadi amal soleh upami niatna urang lulus upami niat urang anu lulus dua tadi teh hiji ilmu Bu udah nyampa da can nyampa kreuyeun urang kaduana niatna katilu poin katilu supaya selamat amal ibadah urang jadi nilai di paeun Allah Subhanahu wa taala saur Syekh Samarqandi naon tilu sabar naon sabar ibu punten ieu abdi deklaros uninga hartosna sabar naon kumaha cik numutkeun ibu cik Bu sabar sakaterang ibu we sabar naon hartosna menerima dengan ikhlas. Karena itu kalau ikhtiar hasilnya terserah Allah. Terus nanti sok rasin sok heula. Mulai salah mun reswe ka kemat sok. Salah mengkali usaha jengkelan. Ibu anu sedih jeung sagarupae di kantor sing sabar kurang kumaha sak tadi teh ibu. Pak Ustaz tapi teh kos kurang kumaha sabar pun anak teh bangor geus beak sabar abdi teh cenah. Sanes sabar nu kitu sabar teh tiasa janten da geuning urang artian sabar ge bedanya. Bu upami takziah ibu sering takziahnya takziah teh ngalayan keluarga anu dikantunkeun
sanes ngalayat nu dikantunkeun ya, ngalayat keluarga nu dikantunkeun sok ditaro sok ngobrol sing sabar we ning sok kitu nya sing ning bapak atawa akang sing sabar sok kitu nyarios ibu tapi ibu teu ngarti naon artina sabar paingan atunya kade tuh geningnya urang teh cek ibu teh Pak Ustaz apalah artina sabar kan saya jelaskeun ceun dok teh punten ya eta mah salakina nya mun bangkawara uyuhannya pemajudan si eta mah sabar cenah cicing we apanya sabar teh kalau eta mah ai sabar teh naon atuh maksudna menerima tapi tiadus saya deui hasil nama disangakeun ka Allah gitu mohon sok ieu poin sabar we eta mah panjang teuing Bu cik aya deui oh naon nya entah ngeluh biasa janten alah kieu nya mangkali urang teh minangnya dongeng nyebatkeun sabar teh nya sing sabar we urang mah abdi mah kirang kumaha sabar cenah rek kitu kieu we ge abdi mah kirang kumaha sabar cek abdi teh ari ibu hafalna sabar nya kitu we ieu sederhana kan sabar teh kan kabagi tidurnya sabar ketika menghadapi musibah bukan itu ya sabar ketika meninggalkan maksiat bukan tilu sabar ketika melaksanakan ibadah sabar teh kieu artina teh nahan perkara anu sesuai jeung hate cik naon bahasa Indonesia lagu mah da mutlak notok urang kamu jadi nahan perkara ieu teh hayang ini tidak mau mung gering teh tapi ditahan kurang diterima ditahan cik ditahan ieu teh naon sabarna sedih teh ditinggalkeun keluarga ditinggalkeun kan musibah teh nya cilaka teh mung misalkeun ketika cilaka teh mung tapi ditahan sabar kenapa sabar itu nahan perkara ketika aya eta perkara teh anu tumiba teh naon sok hartian deui nya tumiba ka urang lah da geus kumaha deui da hayangna mah sehat gitunya hoyongna mah sehat tapi datang penyakit tenang ge lamun nanya ka hayang mah cager wah ekonomi punten urang teh karasan jangan kira miskin da hayangna mah beunghar gitu kan tapi urang teh narima kenyataan lamun ditanya mah pasti hayang beunghar eta teh ditahan ku urang teu kedah lambai teh tadi teh cek si ibu teu ngeluh bagian tina sabar keras Bu punten dina ibadah ge hayang sampurna urang ibadah aya sabar Bu kurang-kurangna teu sabar mah da salat ge ream harusnya kurang-kurangna sabar mah yang hareup ngurus anakna kamu rada pangurus atuh tah ream kenapa dilakukan aya sabar udah kurang-kurang nama masakeun jeung mangeuseurkeun baju salaki jeung maulah ka salaki teh hoream kuno sabarana kurang tapi napa dilakonan sabar darah sabar sok salat zakat saum sabulan campleng dah lamun lain inget ieu parentahan Allah moal dilaksanakan nah bet dilaksanakan sebab aya bagian tina sabar urang tak sabar mah wihan deui Bu ieu teh mung nahan perkara yang tidak sesuai dengan hati da kahayang mah beunghar ngan karasan we urang masih ngakir sabar lamun menerima takdir Allah dengan kebahagiaan eta mah sabar tapi ridho mah moal aya ngeluh moal aya kahayang eta mah tingkatan lebih ya beda sakedik sabar mah narima ngan lamun menanya kahayang mah hayang anu aya kahayangan Bu sabar mah aya ridho mah geus aya kahoyong eta mah ridho bentenna teh jadi engke luhurna sabar teh ridho sabar mah ibu
dipasihan artos ku si bapak sasasih teh sabaraha ukur 2 juta bios cekap teh aya hayangna sabaraha hayang 5 juta 10 juta ge tapi keun 2 juta sabar ibu dipasihan 2 juta bios hayang sabar abdi mah 2 juta ge cekap toh yang langkung ya sakit we ridho benten teh benten sakedik Bu sabar mah ditanya aya kahayang deui tapi dibere sakit teh teu naon sabar mah panyawat teu damang ridho we lillahi teh tenang we lillahi taala keun we da lamun naros abdi teh hoyong matak sok abdi hoyong damang hoyong sehat hoyong naon deui hirup teh hoyong maju bala putra hoyong soleh hoyong solihah malaju palinter jeung sagala rupa caroge oge sing soleh sing bageur ulah ulin wae ka manah-mani jeung sagala rupa ditanya teh ridho mah teu aya di panuhun ka hoyong nu lain ai sabar mah aya kana aya ka hoyong deui sanes sabar tah ibu salat lamun teu sabar mah bisa jadi Bu dulur urang baraya urang tetangga kita yang belum mampu melaksanakan salat karena tidak ada sabar dalam dirinya. Karena itu ibadah didorong oleh sabar. Kalau tidak ada sabar, punten ibu dalam kurang punten kieu ngaos, udah kurang sabar ngaji teh hoream atuh. Mun teh rahmat. Kok mun deket jeung masjid mah eta teu ini oge kan bisa kudu ngaji kudu deket maka apa kurang ngalengkah aya sabar meunah nanti nahan perkara sesuai jeung kahayang urang tah sabar tilu yang keempat puncak tertinggi dari kesempurnaan amal saur Syekh Samarqandi adalah ikhlas naon ikhlas ibu abdi kenapa abdi mah Pak Ustaz kalah kumaha ge ikhlas abdi mah ridho tambah urang ibu sok nyageut sing ikhlasnya abdi mah ikhlas berarti teu ikhlas da sakur ikhlas mah sanes pada melalam deui ikhlas itu bukan perbuatan dari bukan perilaku dari bibir sanes amalan bibir tapi ikhlas mah aya dina hate mata jadi heureuy ibu jadi pirarengan kenapa kulhu cenah kul huwallahu ahad disebut surat al-ikhlas bahasa bahasa ikhlas mama heureuyna tapi hartos urang sakur menyebut ikhlas berarti mesti ikhlas da ikhlas mah henteu jadi pedang hartos urang sakur menyebut ikhlas berarti mesti ikhlas da ikhlas mah henteu jadi pedang biasa jantan ibu dina mana sadayana cantangku da urang teh tiap ieu sabar tahun di pengawasan itu jemaah aya 2 tahun 3 tahun 5 tahun wallahu alam misalkan 5 tahun 6 tahun cantangku ibu teuing ingin anu jemaah nu mana ikhlasna bener kan wallahu alam nu mana anu jadi catatan ikhlasna karena ikhlas itu intinya tidak berharap nanaon deui karena potensi ikhlas berat atau gitu mah berat ini dasarnya berat abdi ge nyarios mata bicarioskeun bisa kerasa beratna karaos beratna nah ini ibu biasa janten hari Jumaah 10 tahun di pengawasan misalkeun satahun we ieu mah Jumaah berarti 48 minggu 48 Jumaah bisa wae aya we sakefrul ada setitik keikhlasan yang dilakukan oleh kita duka Jumaah anu mana ibu angkat teh eta amal yang paling hebat mah makana didawamkeun diseringkeun teh sugan jeung sugan di antarana aya hiji sakian dari sekian banyak anu urang dilakonan ada keikhlasan tersendiri tidak berharap nanaon deui ka Allah maka punten kenapa ada naon margina aya anu ngasunnahkeun paniatan osok dikedalkeun tulisan upami Ramadan sabagian osok utara teu naon kenapa ngadorong supaya ikhlas kenapa aya kadina niat teh lillahi ta'ala karena Allah ta'ala
pahala nu kumaha karena Allah taala teh geus teu berharap atuh beratnya kitu mah da ka surga teh Bu ridona Allah, surgana Allah disebutkeun ceuk saha murah, ceuk saha kabeh ge mahal Bu ridona Allah teh mahal. Punten sok aya ustaz anu dulu balik teu hese mahal keneh ka Pangandaran, mahal keneh ka Jogja daripada ka pengajian, mahal ka pengajian. Saking kumahalna kan loba nu teu marampu. Karena ieu sakomplek ieu sabarang puluh urang ibu-ibu pan mampu masa kieu. Nya laras. Dalam murah mah teh pinuh bajejeuk. Anu sabab mahal. Da ibu urang mah da urang mah dah hejok panon disebut mahal teh kana duit we. Jelasnya dah kabagjan kesenangan hirup diukurna ku materi unggul. Jelasnya. So, ieu berjamaah ieu bingung. Bapak-bapak. Dari itu dalam murah pasti bingung. Ngan ku sabab mahal, loba nu teu mampu. Ibu seueur keneh jumba-jumba di Gria daripada di dieu. Di Gria di mananya jumba-jumba anu getak-getak di sana Pak. So, lila ke senam tibatan salat so. Matak teu mahal kumaha. Padahal mampu teh olahraga ibu mah urang umat Islam ibu daripada jumba senam teh naon ibu teh anu supaya likat ka caroge teh kigol kegol nah itu supaya caroge urang resepeun ripuheun senang da teu kudu riweuh ibu da dina salat oge bisa dina salat nah dina tumaninah dina salat sok punten ieu senang rata-rata dihitung sampai ke 8-nya. Balasnya 1, 2 sampai ke 8-nya. Nah, sok ruku hitung 1 sampai 8. Lilana kitu teh. 1, 2, kumanya dina senam teh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lami mah sami teh ruku. Gancang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lami mah sami teh ruku. Gancang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lami mah sami teh ruku. Gancang keneh ruku Bu. Hitung daripada hitung ada 8 gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lila keneh senang gitu dibandingkeun ruku. Matak mahal ridona Allah. Tah ulah salah Bu. Urang mah rata-rata ngitung mahal teh kana duit we. Itu teh kana artos. Saking kumahalna urang mahal. Loba jalma anu teu mampu. Loba jalma anu teu sanggupeun. Kenapa? Karena keikhlasan jauh urang jauh karena sabarna teu aya. Dalam sabarna aya dina ibadah sudah pasti ieu masjid terlalu kecil bagi lingkungan seperti ini. Harusnya kenapa? Sabar tidak semua tesadayana geuning kana ibadah teh aya sabaran. Tarik ke api pada maghrib ditu nya aya pangaosan pada maghrib jadwal di dieu. Da geus lagu makanya bapak-bapak jeung ibu-ibu makanya kita Persib dari ibu teh. Geus pasti we bapak-bapak mah. Anu asal 40 urang euy 10 urang ge. Jeung abdi otak ge beda di hati ternyarita ge menang teh nya Persib. Oke, jadi 4 rupa Bu jadi ada sadia. Hiji tadi teh ilmu, 2 ingat, katilu sabar, 4 rupa eta sempurna amal ibadah urang. Berat bisa moal. Bisa jeung teu bisa urusan Allah nu penting urang ngalaksanakeun. Makana kitu pana. Mampu tidak mampu urang laksanakeun da urang ge dimampukeun ge ku Allah. Diusikeun ku Allah digerakkeun ku Allah. Tapi paling tidak ibu tin 4 eta teh teu bisa we sabar, teu bisa ieu. 4 teh kan rata ibu. Ilmu, niat, sabar, ikhlas. Teu bisa cenah ajengan ikhlas mah atuh nepi ka sabar. Nepi ka sabar.
baik urang ini ngaji ya loba nu muji jadi ketua nu muji jadi kaleket bae lah penting ini teh heula penting ini teh heula aya sabar atuh aya gogoda ge ibu kadi ka pangaosan di jalan pasampangan di jalan aya naros nu ngajak ngobrol nepi ka telat rek ini aya sema rek ini aya incu baliut pisan tapi ini tuh ka dieu eta sabar ajengan hese sabar mah atuh niat sih lempeng dua tina opat jadi dua niat sih lempeng amer niat geus teu kagoda ini geus da niat teh kaji ini we gek we ka dieu eueuh nanya naon ngabarieuh bang tenung we tambah we ieu batur pengajian aya mas nu leuwih gede jadi keheul niat atuh sih lempeng atuh ajengan da niat oge hese teu bisa lempeng niat da anger atuh ilmu nyampah lamun eueuh ilmu atuh beak kabeh ka mama wihan deui ilmu niat sabar ikhlas teu bisa ikhlas tapi ka sabar teu bisa sabar sing lempeng niat teu bisa niat ilmu hade nyampah teu bisa urang ngalaksanakeun sugan anak incu turunan urang makana cek abdi tadi di mana wae ka pangaosan tos ngaos umat wih bejakeun kan wae di bumi setidakna kalau ka ibu tidak bisa melaksanakan paling tidak para putra urang biasa atuh nih yang ibu pangaosan ustad teh cek kancu ngajelaskeun sampurna mah teh opat hiji gitu kasih bapak ge dongengkeun Bu nu aya keneh si bapak nanya dongengkeun ulah kasusah wae dongengkeun teh ulah kariweuh wae Bu dongengkeun tas pengajian da eta ge ajengan sami dongengkeun tas di pengajian ngadongengkeun naon bapana tuh si teh haji mah cenah dilna alus eta mah ka pengajian teh jemaah hareup ke hayang teh kitu sigan kitu aman kitu dongengkeun hasil naosna Bu tebak naon margina bila mana ibu teu bisa ngalaksanakeun sugan pala putra urang dilaksanakeun ke putra urang ti saha eta putra urang ngalaksanakeunna aya ilmuna ti saha ti ibuna ngocor ilmu manfaat Bu ibu mah can ngalaksanakeun tapi budak geus ti saha budak teh ti urang ibu mah geus kepoho deui teh berenang karek diomongkeun isuk page teh geus poho deui da babaliut budak diamalkeun ngocor lebar matak setiap apapun sakedik dongengkeun teh nu bermanfaat tak urang teh lamun bibir aratul yang ngomong teh ngomongkeun atuh ngomongkeun hasil materi teh ajengan barek sambil teh ngomongkeun ajengan teh bae tah jadi kitu puntennya sakali mudah-mudahan ibu dari ilmu naon ilmu tadi dikeureuyeurkeun tiap pangaosan paling tidak hanya Jumat sanes Jumat ngumpulnya maos ieu teh meureungan supaya nambah ilmu nambah pengetahuan lebar ilmu lebar karena setan itu sangat suka sekali dan bersemangat menggoda orang-orang ahli ibadah tanpa ilmu resepun ka ibu-ibu anu tara ngaji tapi ibadah getol tara ngaji teu apalin ilmuna resepun digoda kitu teh naon sababna da teu make ilmu da berat keneh ngagoda anu berilmu di mana urang sabab berilmu da ngaji rek ngaji kunaon teh rek berilmu kumaha ari ngaji na ge henteu tah kitu nya tidinya mangga niat sing tinggi sing lempeng karena dasar dari niat itu akan membuktikan amal urang kumaha ibu tiasa janten sadidinten urang di dieu tatangga somiah dareh balalageun tiasa janten paniatan sanes karena Allah bisa bae ieu mah dorongan tu sababna nulungan teh si eta sok nulungan pan kitu nya raka-raka Bu nah ibu ngabantos eta mah isin teh dibantos mah mangkani eta mah si ibu eta mah bageus karasa rezekina wih tijaro wih hajian wih umroh ge kurma butut-butut wae menganterkeun matak dibantuan nah habeu teu diberes eta si eta teh tara mere jadi barang mere teh niatna geus goreng kitu nya da urang mah bager teh kana bager deui nya
Raja Bu. Mun ngonang ka jelema nu ngonang sok ngonang, deui teu ngonang mah teu. Tah kitu pan ternyata geuning sapopoe urang pabaliu. Tah kitu nya didorong. Lihat deh kesimpulannya nama mudah-mudahan ternyata dari 4 poin ini tadi we sabar geuning urang sak jadi omong sadidinten teh geuning ngahartikeun sabar oge geuning lain eta. Kadang-kadang sabar teh geus beak tengka, ngadengkakeun geus beak-beak, geus teh fathah, nganyuk ka ditu ka dieu geus teu mampu, ngahulang cicing ngaharup kena kursi. Enak tinggal sabar. Lain sabar begitu. Lain sabar mah bukan menerima seperti itu, tapi itu tembung tapi ditahan sabarna meyakini karena di balik semua itu ada hikmah tersendiri eta sabar. Lain sabar geus sape geus capek geus naon da geus capek geus naon geus kumaha tinggal sabar we nah heuh ti mimiti atuh sabar capek geus sabar henteu eta teh sabarna dari awal ketika berikhtiar ketika berusaha sabarna payungkeun di urang mah rata-rata sabarna paneuri murang kali ibu tuan putra ada bangor geus beak tengkak geus sagarupa diwarah anger bantangul kene da geus kitu mah tinggal sabarna cilaka sabarna ti awal hartoskeun sabar oge urang mah lepan alhamdulillah minallah kayak payung bahas deui insyaallah pangitan nama anu dugikeun ku abdi sing amutnya naon teh opat enalu dugikeunnya kan di bumi wartoskeun hasilna keun ibu pohon deui oge geus omongkeun mah artina mudah-mudahan ieu teh jadi kamis nyeng celah ibu ngawuruh kurang kali awartosan ngelingan saroge awaran api kan janten palaputra di akhirat aya tawisan anda poe harita ibu balik ngaji transfer ilmu tas ngaji disampaikan ngaji mana anu pohon isi ibu eta keun bae artina geus didugikeun ta amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan ibu nangpihan ibu gen abdi aya manfaatna sareng golonganna atuh misalkan aya gonjakan aya geulian sakedik da abdi mah teu teh sok isi ibu geus tarunduh kitu nya karena geus tuluh mah geus nyapoho dan tuluh sare ade atuh dongengkeun Assalamualaikum warahmatullahi